Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Herlina Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan yang bertugas di SMA Negeri 3 Sumedang. Saya merupakan guru bahasa Sunda di kelas 10 dan 11, bertugas di SMA Negeri 3 Sumedang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan IKI untuk bulan Februari tahun 2022 terkait dengan alat peraga atau media pembelajaran, yaitu materi wawancara untuk kelas 10. Oke, urang kawitan wae, dinten ayeuna urang diajar naon ye? Anu kahiji nyaeta diajar ngeunaan definisi wawancara. Naon ari wawancara teh? Lajeng tujuan wawancara. Naon ari tujuan wawancara? Kanggo naon sih? Gitu nya. Salajengna struktur wawancara. Nu kumaha ari struktur wawancara? Aya naon wae? Terus jenis wawancara, aya sabaraha jenis sih wawancara teh? Salah sikap dina ngawawancara. Sikap naon wae anu kudu dipiboga ku urang nalika urang ngawawancara batur? Salajengna tahapan wawancara aya sabaraha tahapan sih dina kagiatan wawancara? Nah, anu kahiji urang bahas heula definisi atanapi wangeunna. Wawancara teh naon? Wawancara teh nyaeta kagiatan neangan informasi ku cara nanya ka narasumber. Ari narasumber teh saha? Nyaeta jalmi anu ahli dina widangna. Saluyu sareng informasi anu dipikabutuh ku urang. Tujuan wawancara kanggo naon? Nyaeta kanggo ngengingkeun atanapi meunangkeun data jeung fakta ti jalma anu diwawancara teh atawa anu biasa disebut narasumber. Salajengna struktur wawancara. Nu kahiji aya bubuka nyaeta ngarahkeun naon-naon wae anu rek didiskusikeun atawa disawalakeun. Anu kadua nyiptakeun hubungan nu hade antara nu ngawawancara jeung narasumber. Teras jelaskeun maksud sarta tujuan urang ngawawancara. Anu kadua aya eusi. Eusi teh mangrupa kagiatan pokok tina kagiatan wawancara. Salajengna narasumber silih pairan jeung nu ngawawancara atau bertanya jawab jeung mere tanggapan kana patarekan ti urang. Panutup. Nah, upami panutup kagiatan nyendekeun atau menyimpulkan sarta nutup wawancara. Ditepikeun oge lajuning laku atau feedback tina eta kagiatan wawancara. Jenis-jenis wawancara nu kahiji aya wawancara bebas, anu kadua aya wawancara kauger, anu katilu aya wawancara bebas kauger. Wawancara bebas anu ngawawancara teh bisa bebas nanyakeun naon wae ka narasumber atawa jalma anu diwawancara. Sanajan kitu tetep bae kudu saluyu jeung tujuan wawancara urang ulah tepika wawancarana ka mana karep sarta mengpar tina tujuan awal ngawawancara. Wawancara kauger. Dina wawancara kauger mah nu ngawawancara teh geus dibahanan daftar patalekan anu lengkep katut wincikanana anu genre atau termasuk penjelasannya secara rinci. Wawancara bebas kauger. Nah, ieu mah anu ngawawancara teh geus mawa pedoman ngeunaan naon wae anu kudu ditanyakeun sacara gurat badagna atau secara garis besarnya. Tapi dina pelakna mah bebas dipasrahkeun ka nu ngawawancara. Upamana dina nepikeun patalekan ka narasumber, urutan patalekanana dibebaskeun teu kedah sami. Sarta upama aya patalekan anu leuwih teleb, oge dimeunangkeun. Nu penting teu mengpar tina jajar jeung tujuan wawancarana. Salajengna sikep nu ngawawancara kedah kumaha? Anu kahiji kedah netral. Naon hartosna? Hartosna teu kenging ngomentaran satuju atanapi teu panuju kana informasi anu didugikeun ku narasumber anu diwawancara ku urang. Anu kadua ramah atau somea. Nu ngawawancara kudu ramah atau somea ka narasumber sangkan suasana nalika wawancara oge pikaresepeun. Anu katilu adil, saupama diwawancara leuwih ti hiji, urang kudu ngalakukeun wawancarana secara adil gitu. Ulah dibedakeun antara narasumber kahiji sareng narasumber anu kadua. Salajengna nyingkahan karengkeng atau menghindari ketegangan. Adu ngawawancara kudu satekah pola atau sebisa mungkin nyingkahan suasana anu rengkeng. Ulah nepikeun nu diwawancara teh ngarasa didakwa atawa keur diuji. Salajengna ngagunakeun ragam basa lemes atawa hormat. Maksudna tayalian pikeun ngajenan atau menghargai atawa ngahormat kanu diwawancara. Tahapan atawa lengkah-lengkah ngawawancara anu kahiji tatahar. Dina tahap tatahar atau persiapan dibagi deui jadi 3 kagiatan. Aya bagian-bagian deui. Lajeng nu kadua ngalaksanakeun wawancarana. Tahap ngalaksanakeun wawancara dibagi deui jadi 7 kagiatan. Salajengna dina bagian katilu nyusun laporan hasil wawancara nyaeta dibagi deui jadi 3 kagiatan. Anu kahiji tahap tatahar atau persiapan. Aya nangtukeun jejer tema atawa topik, anu kaduana nangtukeun narasumber, anu katilu nyusun daftar patalekan. Ya, ieu wincikanana tos aya janten dina tahap tatahar. Nu namina tatahar berarti urang kedah nataharkeun sagala rupina, jejerna, tempatna, iraha, saha narasumberna, janjian heula sareng narasumberna, sareng sanes kantena kalebet kana patalekan naon wae anu bade diajengkeun. Ya. Salajengna
tahap ngalaksanakeun wawancara nya urang nu kahiji mah kedah nyebatkeun heula identitas diri. Tujuan urang ngawawancara bade naon. Lajeng urang nataharkeun buku catatan, alat tulis atawa alat pangrekam atawa recorder kanggo non kalumangsungan wawancara urang gitu nya. Tingawitan wawancara dikawitan ku pananya atau patalekan anu basajan atau enteng anu sifatna umum heula ya. Misalkan taroskeun heula kumaha hobi sareng saneskanana upami tos akrab ya suasanana tos kajalin mangga tiasa naroskeun nu sanes ya. Regepkeun pamanggih jeung infona kalawan daria ulah motong ulah megat informasi anu nuju didugikeun ya. Singkahan pananya anu bulat-belit jadi langsung to the point atawa langsung kana inti anu bade ditaroskeun. Ajenan atawa hargai pituduh jeung syarat ti narasumber. Upamana off the record berarti hartosna rahasia. Tah no comment atarapi misalkan moal ngajawab sareng saneskantana eta teu kenging urang tatarasan maksa anjeunna kanggo ngawalem. Tembongkeun kesan anu hade sabada ngawawancara narasumber. Ulah poho amitan sasadu jeung mentah atawa mentah hampura sarta nganuhunkeun ya. Salajengna tahap nyusun hasil laporan wawancara. Nu kahiji nyalin hasil wawancara urang, janten urang ngadangukeun heula hasilna tina rekaman, lajeng urang dialihkeun kana basa tinulis. Lajeng milih bahan tulisan sarta ngarobah basana. Upami misalkan aya bahasa-bahasa anu kirang merenah, urang tiasa nyaluyukeun deui. Terus nuliskeun hasil wawancarana secara gemblang ya. Upami biasana dina wangun narasi diseratkeunana. Sapertos kitu hatur nuhun kanggo pedaran dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu tepang deui dina pedaran materi-materi salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.